Asik kaki ngelaco sahat. Dari kebun mana ini? Kang. Nah itu cowok tuh pakai diala. Nah naon gitu? Nah itu kan boga batur itu cowok teh. Tongkat nih. Siapa? Kembali coba tuh oke. Iya. Doraka ulah aku udah kudu batur. Doraka kembali hayang mah kumaha tuh model teuing maneh mah. Geus tong coba norowe cok. Lain lemah yang cowok akan beli Kang. Tarik teuing bangkongna ada yang kudu gak belum. Dosa itu ulah. Dosa itu adu batur itu. Ih, sia mah norowe cok tinggal tuh kumaha urang we keun bae cenah. Oh, itu Akang. Kumaha itu dia lingan teh sadar Akang teh. Nah, sadar kumaha. Urang hayang cau ieu cau nangka. Heeh, tapi iya adu batur Kang, teu meunang dosa, teu haram hukumna. Dosa. Haram ya. Sia mah model tuh. Tong nganggu urang lah pokona di suari mah cau urang. Ayo Akangnya begitu jelema teh. Kusain kolot. Tong gadeng pokona mah sia mah. Jedog. Tong makan wangkong. Heeh, cireug sia mah. Di pepatah teh lain sadar Akang mah malah galak ning. Nari ieu cau saha kitu. Cau batur. Nah tuh cau batur maneh kudu peperodon kan bare kitu jadi ai cau batur ieu linu maneh. Bener, Akang mah teh bisa dibersara kudu jadi adik teh. Coba tinggal hari kitu mah kagak goblok nyarikan ke Akang. Geus suruh balik. Kudu teuing sia teh rek nyarekan rek moal ada kemenang moal meunang ka maneh nyarekan ge paling ge ka urang kan bae. Tong make urusan lah. War tuh aing sauna ge. Nah, teuing. Sama aing naon ulah bawa aing nya. Teuing, ame kudu mawasia barina oge datang ge urusan jeung mana ai sorangan we tanggung jawabku sorangan. Teu cereug sia mah kalau kuanta. Oh. Cium ongkoh. Kang. Cau itu aku bawa kain. Ya kan kieu yo. Ayeuna kieu ke teuing mana hayang kana caunya. Heeh. Urang tatarucingan jeung urang lamun kateguh gubug tong hari geuning sifatna cau tajeun kilona bawa keur maneh. Serius Serius lamun kateguh top kilo jeung cauna bawa ku maneh. Lamun teu kateguh mana wayahna dikitu jeme ieu na tah. Lain kakek mah aing ngomong teh sok cuma ngomong hungkul, tapi nyata nama nol. Ayeuna sok kabuktian sok di dieu. Sok, buktikeun nya. Ah deukeut maneh cauna ge bisi Ya, pajakan bohong tah. sok. Naon tah terus-teruskeunana. Sok tanya di dinya maneh cicing heulanan. Pokona lamun kateguh ku maneh cau kilo bawa. Siap. Nya. Siap sok. Teh heula tatarucingna teh urang teh. Nagara mana anu beuki nginum? Iya. Negara mana anu beuki minum? Beuki nginum. Iya, teu aing. Hayang-hayang teuing mah cau teguh sing bener. Ulah balelo teu pararuguh. Da kabeh oge beureun negara mah barki minum beureun kata manusiana. Beuki banget ieu mah. Jadi eueuh waktuna. Minumna teh terus we kitu. Nagara mana? Negara mana? Negarawan. Oh, da eta hayang-hayang cau maneh mah belaan ti papasehaan jeung urang. Ai dibere tatarucingan kitu heser keteguh teh. Sok buru hayang cau mah kilo na bawa, cauna bawa. Nagara mana anu beuki nginum? Oh, udah kena tuh kayak kerep-kerep heula kayak ieu mah kabeh itu negara ge pergi minum pasti Beuki nage nginum ngan eta mah kaluwihan gitu, beuki nginumna terus-terusan waktuna. Israel, Wah, ngaco kitu mah. Palestina. Wah, kudu dicabok ku sana nu geus ingat ya mah. Bedol. Sugan we atuh jawaban bener gitu. Lain maneh hayang cau teh jeung kilo. Atunya puguh hayang. Sok atuh cing Hayang tepat. keripikna cau teh. Sok cing tepat tebak tamu ayeuna kene tapi tong nitah urang mangguana wayahna berat oge. Negara naon adu paling beuk minumnya. Oh, pokona beuki nginum waktuna eta mah minumna teh. Oh. Dihitung ti ka 10 ku urang. 1 Nelan. 2 Lag-lag. 3 halah. Negara mana nya? 4 Ne- 5 aduh. Negro. 6 aduh. 7 aduh. 8 Negara anu naon? 8 Negara mana nya anu paling beuk minum? 8 Negeri. 8 setengah. Sok pikiran setengah deui. Mun taluk buburu taluk. Atuh cau lapur. Aing taluk
Taluk, ayo taluk. Taluk? Taluk. 10 nya. Kesal dua. Iya. Jemel ke jemel. Ada jemel. Cium ongkoh. Najis. Ya mau belet ya. Garelo najis.